atau didinya atau minimal gonta-ganti beget atunya guysnya. Aya wae ya bi aing ya. Kolesterol cenah mah. Kolesterol Nya. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. lain kos didinya teu kabita anjir cara batur saentagan mah geus gonta-ganti HP, geus gonta-ganti motor, geus aya nu bogaeun mobil atau didinya atau minimal gonta-ganti beget atunya guysnya. Orang Berat. Urang mah jaman santai tah. Relax kosim gitu loh. Tara panasan urang mah berat. Cukup we urang mah gonta-ganti doa. Teu hayang gonta-ganti nanaon. ya, calon ustad mah Tapi berat euy. Kosim ge nya minta doa cik geura ka didinya euy. Anu doana gancang dikobul. Tereh dilaksanakeun anaknya. Dulu di pokokna mah sakali ngadoa langsung diijabah. Urang geus beakeun doa, stok nang seret menipis euy. aya doa nu alusnya nu gancang dikobul mah nyaeta doa dahar jeung doa sare. Sok didinya lamun misalkan geus ngadoa dahar pasti dahar. Terus lamun misalkan geus ngadoa sare pasti sare kan. Tapi jero oge anjir jadinya ilmu namun. Aing gitu loh. Pesantren gitu tamat. Mah dia mah ke celana panjang. Puguh reka kota bi. Ini nungguan asar ya. Nanggung. Kabeneran nitip bibi. Tip naon? Kue onde. One. Nya. Pan aya di baepet ge one mah. Beuteung ngeunah. Sarua bi. Ye. Orang pernah beli nu di kota. Terus dibandingkeun jeung nu di baepet sarua wae. Baepet ke eta menang sekolah di kota bisa nyieun onena teh teh. Sarua. Ipan ceklot oge anu ngeunah mah eta onde wijena anu ganjil geuningan. Di baepet kan genap eta wijena. Itu enak. Anjing. Aya wae ya bi aing ya. Terus orang ayeuna ka kota kudu milihan one anu wijena ganjil gitu. Heeh. Bae bah. Beren balik deui subuh bi. Para bi aing ya. Nitip nu sejen we nu sejen. Nu sejen tong make jeung nu aya wijenan lah. Omanya wijena kudu ganjil mah. Parah aja ya bi aing ya. Ampun teuing. Hah bisa wae ya kue tamang ya. Be, minta duit gerajang jajan. Itu dibayar di kusi mama jay. Di berengan kurang. Yeuh gerajay. Lamun dibayar duit ku kolot. Sing bisa nabung. Sing bisa nyangsangkeunana. Oh siap bi. Aja ek melilang layangan. Keku aja disang-sangkeun. Lain gitu maksudna. Lain aya aki aja itu geus baik di rumah sakit nah. Geus mang kamari. Ai cek dokter gering naon cenah aki teh? Kolesterol cenah mang. Kolesterol. Nya. Allah. Atuh murunan ayeuna mah geus teu meunang ngadahar nu berminyak meureunnya aki aja teh. Da aki aja ya mamang. Tara ngadahar jaliken. Brad, nah hanya batur mun bobogohan sok nyekelan sirah awewena geuning. Teu nyaon sarewo mah nya guys ya. Matak cek aing tong lela teuing jomblo teh situ. Imane. Ye, lamun lalaki nyekel sirah awewena keur bobogohan, eta keur memastikan bahwa dina sirah awewena teh pakuan teh saremo. Nah, Maneh nyawa sorangan meureun. Awewe nu sirahna aya pakuan mah naon? oh, teh awewe rempagnya Brad. Mantak sirahna di pakuan. Sia nu rempag mah nya. Nih hese teh ngobrol jeung si saremo ieu. Ya. Lamun awewe na sirahna aya pakuan. Eta teh kunti bae. Oh. Emang kunti aya pakuan gitu? Teuing atuh. Aing ngecek dongeng. Can pernah aing bogohan jeung kunti mah.
Yang satu kemah orang nyobaan ah. Cobaan anjir kabogoh maneh bisa aya pakuannya guysnya nasirahna. Lain Brad. Naon tuh? Nyobaan bobogohan jeung Kunti. Anjing. Boa bah. Parah aja saremo ya. Hese anjir aing ngobrol jeung turup panci ya. Ampun teuing. Rempag anjir sirah. Iya kudu namanya di pakuan mah ya sirahna. Agok anjing. Urang mah Brad dipikir-pikir mending keneh usaha teh tina jalan goreng Brad. Naon sih teh saroceng ngomong teh? Ya. Tong boro-boro tina jalan goreng. Ya, tina jalan alus oge rejeki mah kadang-kadang henteu maslahat saroceng komo tina jalan goreng aya di dinya pi omong anjing pi omongeun ieu saroceng ieu. Ngomong naon di dinya sok ngalantur sih teh. Contohna ayeuna Brad tuh. Jalan geus hiji hot mic mah di urang Brad. Hararese usaha teh Brad. Nu boga motor dina motor, hariana nu boga mobil Brad. Hanya aing naon saroceng. Oh guys, ya. Jadi si saroceng mah ieu teh usaha anak teh nya dina kenceleng jalan guys. Lamun aya jalan nu bolong nya terus manehna bakalan nyenyekel emer geuningan. Tah tidinya usahana mata heeh. Panya teh anjing jalan teu halal. Habis wae ya kamoceng berbulu kelek ya.